Entah sakit tuh, nodi. Atau sakieu lah. Deui oh iya we, teteh osak main TikTok. Naon? Soalnya teteh mempergoykan hatiku. Ih, budak teh. Udah dia apal kana TikTok ayeuna mah. Aduh, si gaki wae mah kumaha atunya. Gawean teu meunang. Geus ngalamar, teu dilamar. Ngalamar si Pini teu ditarima. Aduh, bantuan teu meunang. Piraku kieu wae urang teh hirup teh. Dahayang atuh urang teh boga tanah jadi juragan. Piraku urang teh kudu nyupang neangan tuyulna ti mana deui atuh. Rek korupsi kok lain bagian ti pamarentah. Mas bingung ya Allah, kumaha ieu hirup kieu wae mah aduh. Rek bunuh diri dosa euy. Kumaha nya? Kumaha tuh Bisa aya saran maneh? Aduh, poho sorangan urang teh ieu teh. Kamarana nya barudak, aya urang keur frustasi kieu di ambang batas. Nu kadarieu. Duh. Itu aya sahanya. Goblok saya tenang mana eta maksudna suntrang-suntrung ngajak dulu jeung urang sok lah. Terus sopan ka kolot teh. Atuh bapak ulang-ulang sorangan di karesepeun keur disuntrungkeun eta mah beungeutna geupi karunyangeun kitu. Bapak we saha nu daek jadi bapak maneh. Tapi gini mirip jeung urang. Boa kitu ieu teh budak anu dibijilkeun dinu cai kitu ku urang. Tapi da urang teh ngabijilkeun dinu nu lain. Saha bikitu sudi boga bapak siga bapak mah. Saha deui nu sudi? Urang ge teu sudi boga budak siga maneh mah. Nya gede siga buntelan hitut, karang ngejeblag. Gua sok bieur. Budak teh saha ngaran maneh? Abi Dadang. Ti lembur sabelah. Atuh geus kalem cicing di dieu lah baturan urang ngobrol gitu. Ayeuna urang ngobrol jeung batu teh dijawab. Geus cicing-cicing di dieu lah urang rek curhat ieu teh. Si ganu gelo bapak mau ngobrol jeung batu. Sok-sok atuh nyalse da abi mah. Kieu ye. Jadi urang teh ayeuna mah keur aya di masa-masa frustasi nu paling berat. Urang loba pisan kegagalan di kahirupan urang ayeuna tinu usaha bangkrut. Tuluy geus nani gagal urang teh dagang gagal. Jadi tukang tambal ban oge gagal. Nepi ka jadi tukang tipu gagal urang teh. Aduh, kumaha? Cik atuh sugan maneh aya solusi saran ke urang. Aduh kaku abi mah ngarti kitu mah abi mah jadi bapak-bapak. Oh heueuh oge kita. Iya urang teh euy aya nama geus anu masalah cinta teh geus 1000 hiji jurus kurang dikaluarkeun keur menangkeun si Pini. Tapi angger we embung geus mah ku urang teh dibere cincin, dibere puisi ku urang teh, terus dibere duit, angger we embung urang teh
ka urang teh terus urang teh geus kudu kumaha deui keur meunangkeun hate si Pini teh. Atuh da bapak mah buaya tapi cendarat. Cik atuh budak ngora mah sugan kitu aya solusi kitu budak ngora ayeuna mah. Kieu abi gaduh nasehat kangge bapak. Cik naon sok cik naon hayang apal urang sok. Mih urang teh rada cerah lah otak teh gitu. Saur Pak Guru abi lamun bapak gaduh masalah tinu usaha cinta tuluy naon lah eta mah urusan bapak lain urusan abi. Jeung Pak Guru mah tong pipiluan urusan batur eta mah urus ku bapak. Abi mah apalna goyang guyang ngojay tuh temen layang gitu nu karar itu naon eta mah tipu-tipu cinta tengarti abi mah sia mah mere solusi ka kamera polusi na otak urang ka lieur aing mah ngadangu naon omongan maneh mah dasar maneh mah geus tingkah lah budak beungan lah jijik ka itu pusing naon daripada bapak buaya buntet buntelan hitut lah irung babi tahu bulat ban puso kalau kang hanakeun maneh mah sia bu jadi budak teh aing merek ini dadah lieur kumaha lieur bisa urang merek neangan angin lah pusing. Punten. Mangga meser naon? Masih di dia. Bealisna keur nyeri cangkeng. Geus ngunjalan batu meureun. Ieu, sabaraha ayeuna ieu? Eta teh 20.000 sakitu. Meni mahal. Ih, pugu ayeuna mah terong nu baradag teh keur hese keur mahal. Loba diekspor ka Arab. Hiji. Henteu sabungkus kieu tah. Meni mahal teu jadi. Tuluin we. Naon atuh sok? Dek ngasop kela naonnya. Apal tuh eta si tatangga nu sabelah geuningan heuh. Kan di dieu teh loba ieu hutangna ayeuna geus ngiridit deui motor. Cuk urang mah punahan heula nya hutang ka warung. Tong sok hayang ngiridit. Mana ka abi aya hutang. Wah, urut naon? Urut basa eta nginjem budakna ke sakola. Loba hutangnya geus ngiriditkeun kararitu. Kemunahanana paling ge kira sabulan 2 bulan teh geus dicokot deui motorna geus rada moal lunas moal. Pasti. Jir, panas kieu ceuli jiga anu ngomongkeun. Sok atuh rek meuli naon ieu teh? Rek masak naon? Dek ngasop atuh bejaan ngasop teh naon jengkol? Maknya jengkol keur ngasop. Ieu we atuh teh entereh teh tempe. Tempe meni bulukan kieu. Diskon. Ieu bae buruk saeutik mah tina 5.000 jadi 4.500. Sok. Sok atuh. Jeung naon deui? Nani Sosis tah karesep sosis. sosis. Ini leutik anu badag. Eueuh bae nu leutik heula. Ieu sabaraha siki? 5. Rek jeung dog buyugna Iya, tuh. iya. Buncis. Lain buncis kacang banyak. Buncis. Buncis. Heeh. Tah jeung dogna moal. Dogna mah hiji 2 awe 2 siki. Tuh. Naon samarana? Samara. Warung rek jajan ih geuning aya awewe bisi dicokot meser mending hayang jajan Adi Saha tuh eta ngaranna? Dadang Piraku ieu dadang. nya bener Dadang abi mah Tapi ieu sarua sih tinggal di pilih. Ya aya itu aya tompelan meni hideung badag gitu. deui atuh Meni bolon teh alabatan. Geus, sok rek jajan naon? rokok Manya budak jajan rokok. ceng rokok ketang cek Pak Guru ge ulah alik keneh mah Naon atuh? naon atuh aya naon Ieu nu kieu. endog Resep teu. Entong atuh kaleutik teh nu badag. nu gede Tah, kurang gede astagfirullah.
Tah, ieu. Kenaon? Siga nu abi. Batan si jaleutik keneh. Buru rek jajan naon? Permen aya Nah, permen sana. Permen, weh. ciki, heeh. Ya ciki we ciki. Loba pokona. Ciki geus ieu ge mahi. Nah, kumaha sakieu deui atuh. Mahi. Ya jeung kerupuk tah. Deui. Lele kerupuk ada. Meni hayo we budak teh. Rek jeung naon deui? Tuh itu tuh, nu gede. Ah, Ieu. Ah, eta. Abong awak badag, kudung badag. Hiji deui we hiji deui. Naon? Hiji deui. Tah tempe tah. Untung tempe. Eta Naon? tuh kue. Kue. Nah, Tah. itu nu ieu nu itu. Gimana ieu? Ah, nu eta. Tah, ieu we. Kebawa teu. Mana duitna? Kurang. Naon deui? Ini tuh minuman. Tuh, susu, kopi. Tuh, naon deui nya? Naon deui atuh? Popok tuh. Naon sama kayak keneh popok atuh? Itu pasan teh bisa ngumpul ke kerong. Loli. Ah. Terus naon deui? Atau spesial kieu lah. Naon deui nya? Oh iya we, teteh osak main TikTok. naon? Soalnya teteh mempergoykan hatiku. Ih, budak teh. Udah dia apal kana TikTok aya nama. Sok gumbalan atuh abi. Satu Bisa. kumaha. Teteh siga martabak. Nah, ciga martabak. Martabaknya spesial deuy. Nah, martabak spesial. Soalnya siga endog. Budak teh sugan teh sarua spesialna. Nu bener atuh eta teh ngagombal teh. Tuh. Teteh kayak lollipop. Naon? Soalnya sama-sama manis. Budak teh leutik-leutik. Itu teteh mah cantiknya jadi iya sabaraha. Eta teh jadi kabehna teh 34.000-an. Tah pokoknya namanya ada karena teteh cantiknya dibayarnya ke si teteh. Break. Buru. Ayo. Udah ku tadi kan naonan itu lompat. Kunaon sih atuh? Jojo lompat kayak itu. Tuh nya iya sendiri. Ampun gitu. Mana jajanan nu tadi can diduitan geus kabur. Ti ditu abi mah teh. Aku tadi ge adi nyamar jadi budak. Sok mana? Nyamar jadi budak saha? Tadi saha atuh? Tuh, itu meureun tuh. Lagi ngerawat eta. Nah hanya Itu si itu pasti nu nya lobanyin gara-gara mah. Nu nya ieu sagarana pokoknya pokoknya. Nu nya. Siga tentang percintaan. Urang teh geus kurang kumaha memeriksi pini teh. Gagal deui masih kena keukeuh embung ka urang. Soal usaha. Urang teknis ngajalani kabeh usaha. Deui. Yang hijau naon? Nanti sok bi. Sok. Iya semuanya.